Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Para wargi janari an sami-sami milari ridona Gusti sakedap deui urang bade nencakan sasi saum. Ku hal eta maka hate urang teh kudu ngarasa bungah sakumaha dawuhna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Sing saha bae jalmina anu bungah ku lebetna sasih Ramadan Allah ngaharamkeun jasadna eta jelma kana seuneu neraka. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kelompokan eta. Tah di dieu abdi reka bahas naon sih ari hikmahna puasa teh. Nahangan saukur nahan lapar jeung haus wungkul atana nepi kumaha. Nah, di dieu abdi reka bahas hikmah puasa teh aya 3. Kahiji aya hikmah jasmani, kadua aya hikmah ijtimaiyah, katilu aya hikmah ruhiyah. Tah kahijina hikmah jasmani. Naon anu disebat ku hikmah jasmani teh? Nyaeta hikmah anu ngandung kana kesehatan urang. Sakumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh summu tasihu saestuna ari puasa teh eta bakal nyihatkeun. Lamun teh mah urang gaduh mobil atawa motor terus-terusan dipake maka sewaktu-waktu kudu diservis. Nya kitu deui awak urang oge salami 11 sasi urang sagala rupi barang tuang dilebetkeun kana beuteung maka sewaktu-waktu urang teh kudu diservis heula di carana diistirahatkeun ku nyaeta dina bulan suci Ramadan. Nu kadua nyaeta ti antawis hikmahna ngalaksanakeun saum teh nyaeta hikmah ijtimaiyah. Naon anu disebatna hikmah ijtimaiyah teh? Ari nu disebat hikmah ijtimaiyah teh nyaeta hikmah antar individual atau sareng masyarakat. Boh eta mah jeung dulur atanapi sareng batur. Dina bulan saum teh sok leuwih-leuwih ti bulan anu sanesna. Misalkeun teh mah urang tadina tara infak sok hayang infak, sok hayang sedekah. Interaksi sareng masyarakat nyaeta buka bersama teh tah ieu hikmah ieu bisa jadi mempererat silaturahmi. Anu katiluna nyaeta hikmah ruhiyah. Naon anu disebat ku hikmah ruhiyah? Tah hikmah anu ieu mah kudu bisa dirasakeun ku masing-masing manusia dina keur ngajalankeun ibadah puasa. Hartina urang puasa teh ulah ngan saukur nahan haus jeung lapar hungkul. Tapi urang teh kudu bisa ningkatkeun keikhlasan, katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab inti tina sagala puasa teh nyaeta la'allakum tattaqun, supaya aranjeun teh kudu tarakwa ka Allah Subhanahu wa taala. Pamudah-mudahan urang sadayana dipasihan kesehatan, urang sadayana dipasihan kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala kangge ngalaksanakeun ibadah saum. Tur mudah-mudahan urang sadayana ditampi amal ibadah ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur kirang langkungna neda dihapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten A. Mangga kumaha teh?
terang kanu namina Randy atau nanti Jotang. uhun tah jatang. Toh terang kumaha kitu teh. Tadi teh abi teh kamu mina kan sahur datangnya teh sahurna sok di kandang domba. Abi terang, tapi di mananya kandang domba na? Oh eta di gigi katingali teh. Oh, nah eta. Uhun. Aya gitu ya. Aya biasa nama. Nuhun atuh. Oh, mun mangga teh. Eta kitu nu matak si Jotang kagoda teh. Kabayang. Astagfirullahaladzim. Arendi. Hei Arendi. Tepangkeun. Pesta. Randy, Asa pernah pendaknya. Tapi di mana? Oh, uhun anu kata berak teh sanes. uhun teh. Padahal abi hari teh bade mendakan Arendi. Hayu we na naroskeun. Ai horeng anu kata berak teh ya. Abung teu terang. Eta masih mau keneh wae. Arendi. Arendi. Nyakunaon kara? Aduh, sangimpi dipendakan sareng si Tete. Salami ieu ukur aya dina impenan, geuning ayeuna mah aya mayunan. Aduh, dugi ka impi-impikeun kitu. Kunaon? Duka atuh, tapi kunaon teh teh milarian? Puguh kieu nya Arendi. Arendi terang ka Abah Ubed. Uhun terang. Tah abi teh puterina si Abah. Oh, puterina si Abah. Nu laras Leres pisan. asa pangling terus lami kependak. Terus maksudna milarian abdi kumaha? Bade dijodohkeun kitu. Sanes gitu. Abi teh dipiwarang melarian Arendi, dipiwarang ku si Abah. Yang si Abah teh bade mangku hajat. Oh, bade hajatan? Uhun bade nikahkeun, Nikahkeun saha? nikahkeun Abi. Tete bade nikah? Harita aya awewe nanyakeun sorangan ku si Panggih teh. Nu tadi sore Iya, nu buukna panjang, bodas, cenit deh. Sakarharana. teh Lesta Oktiapiani nuku urang pernah dicaritakeun ke sorangan teli. Nu matak pikiran urang teu puguh arah teh. Oh, pantes aya kitu mah. Da emang rada menggoda. Sangat menggodali. Terus kumaha eta maksudna nepungan sorangan teh? Awal lama orang ruas, kaget sekaligus teu percaya. Yen anu salila aya di harapan orang teh, geuning aya di harapan deui. Tapi Kumaha? nya aya nu dina harapan teh teu sajalan jeung harapan. Maksudna teh sejalan teh kumaha tah? Jadi kieu li. Si horeng teh Lesta teh dulu jauh tinu jadi bapa. Lama sudah namat nepungan urang teh yen manehna ngabejana rek kawin. Kawin? Nya li. Ku macet sorangan li. Ya mata kitu ge meureun teh Lesta teh lain keur sorangan. Sinjembar hati wae. Ayeuna urang boga kahayang tapi Allah boga kenyataan.
pan urang mangan seukur bisa rencana. Tah, aya Neng Intan kumaha dah? Neng Intan. Ya, Neng Intan. Sok era aing geus inget ka Neng Intan teh. Era pedah naha. Era ku sikap sorangan anu teu bisa ngahargaan rasa bogohna Neng Intan. Tah, matak ge hirup mah ulah sok kena-kena. Ya, Tang, arek nu ngewa, arek nu geuleuheun ka urang, kudu dihargaan. Komodi ieu nu bogoh, hargaan da mika bogoh teh ku hate da lain ku suluh. Hareupan Tang, ulah sampe kaduhung akhirna. Tapi kunaon deui Tang? Ya, Tang, loba jalma anu berjuang bebeakan, najan manehna nyaho moal dihargaan. Ai sorangan mah tinggal ngigelan. Tapi omat make perasaan. Ajo Tang. Neng Intan. Ajo Tang. Hampura satu acana, tapi kumawani ngarumpak paranti. Ngarumpak paranti kumaha maksudna? Asa teu paranti, hiji istri nu mimiti balaka urusan rasa. Tapi kumaha? Abi ngaraos capek, ngagugulung lamunan, capek hirup dina pikiran, sugan atawa meureun. Ngadago mangsa nu cantang tu datangna iraha. Ayeuna meureun waktosna kanggo abi kedalisan ka Ajo Tang. Ajo Tang, hampura abi mika cinta salira. Neng, daras perasaan eta teh kanggo diri abdi. Leres pisan, Moal hanjakal, hanjakal pedah naha. sok bising hanjakal abdi mah rumasa lain lalaki anu masagi. Sadar abdi mah lalaki kurang pengerti, seueur nu leuwih masagi. Loba anu langkung aya. Ajo Tang, sing percanten, abi mah moal kagembang najan poekna halimunan. Wilujeng wayah kieu wargi Janari, wilujeng sasi Saum 1442 Hijriah, nedang Punten sabudaya kalepatan. Wilujeng tepang tahun channel Janari. Sukses!